Jangan bos maneh. Maju. Pasukan kabur. Woi, dulur-dulur, sadayana ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul nunga hibur. Dulur-dulur kontrol atu. Woi, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu kolot jeung nu ngora murang kali oge bisa Kontrol atu. Woi, Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua. Komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atu. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Kontrol atu. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Kontrol atu. Kumahanya tuh bisa ngadonorkeun darah jeung HBT. Apa telepon si bapak wae nya? Assalamualaikum Pak. Pak, ayeuna HBT keur aya di rumah sakit. Keur ngabutuhkeun donor darah nu golonganna O. Tadina rek Siti, cuman cok dokter keadaan Siti lemah, jadi itu memenuhi syarat. Siti apa Bapak? Siti kenal Bapak. Dina ketegasan Bapak teh bager, peduli ke sesama. Iya Pak, Siti mohon pisan ke Bapak. Alhamdulillah. Nuhun ya Pak, nuhun pisan. Oke, ku Siti di itu deh di WA-keun alamatna. Entah satunya Paknya. Assalamualaikum. Usah. Sep. Kumaha di kabar si Betty teh, Pak? Alhamdulillah, Sep. Menang oge donor darahna. Alhamdulillah. Oh, jadi cocok Pak golongan darah si Siti teh. Awal nama emang ge arek si Siti, Sep. Cocok mah cocok. Nanti nyumponan syarat karena awak si Sitina lemah. Terus jadinya saha, Pak? Bapakna si Siti, Sep, Pak Arif. Pak Arif. Kok bisa daekeun sih, Pak? Lainnya kurang suka ke si Betty. Alhamdulillah, Sep. Mungkin ditinggali dina sisi kemanusiaana, Sep. Bener sih, Pak. Alhamdulillah tuh ada si Betty tos kenging donor darah mah, Pak. Enggal damang deui nya Pak si Bettina. Lain asep alim ngalongok, Pak. Soalnya ke pandemi kieu mah kan tariweuh teh ya dibatasi nu ngabesukna. Nya kudu ge kitu, Sep. Aya nama bantu doa we di imah ya, Sepnya. Allah, amin. Pak, Sep pengen nanya. Oh, iya, Sep, nya. Mangga, Pak. Mangga. Mang. Puasa tuh, udang tuh. Puasa tuh. Lulus amat semangat puasa mah. Lulus nih. Mang, kabar si Betty kumaha teh ayeuna? Teuing. Besok ke rumah sakit yuk, Mang. Geus nih da teu kudu ngalongok-ngalongok. Riweuh. Keur mah 3M, make masker, make topeng reog. Geus we nama urang doakeun si Betty sing sehat deui. Heeh, Mang. Heunteu. Ya Allah, sembuhkan kembali si Betty, ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, calik Neng, ni Osni. Siti ke mananya, Mang? Tuh kan Neng, can ningali. Mananya? Kumaha eta kabarna Betty? Alhamdulillah, Neng. Tadi saya doakan ku awalnya, Neng.
Emang doa anu kumaha? Doana Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Eta mah doa buka puasa tuh, Omi. Aduh, mana mah ripuh Marconi gitu, jeung gitu. Artinya saya akan kembali teman Oni. Amin. Amin. Neng ka di heula nya. Neng si Siti. Dadah Oni, dadah Mang Jamur. Assalamualaikum. Dadah Neng. Coba kiss bye. Lah. Ya Allah, kenapa teman-teman Oni pada gila? Salah mereka apa ya Allah? Kontrol tuh gini. Dudung, naon Kumaha Sit? Jadi ngadonor darah jeung si Betty? terjadi Halus Sit dah. jadina Bapak Siti nu ngadonorna Bapak Siti. Lain Bapak Siti mah geuleuheun ka si Betty. Kok bisa sih? digerakkeun hatena ku Allah jeung ngabantu sesama dikesampingkeun heula kesal pribadina. Alhamdulillah Siti atoh Biasa we tuh Sit. Kapiran nulungan si Betty mah. Kitu deui si Betty mah rajit soalna. pasrahkeun we masalah eta mah ka Allah Allah nu bisa ngabolak-balikeun hati manusia. Ayeuna jahat isukan hade eta mah kersaning Allah. Urang mah manusia lain hakna nilai manusia deui. Terus Siti ka dieu heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nyeramahan kitu si Siti mah. Urang kieu-kieu ge anak ustad. Besok diceramahan. Aduh nih. Si Neng dia hari bulan puasa. Merek Kisbay teh. Batal teh puasa. Batal atuh. Wah, cek saha? Cek urang. Oh, aneh. Juga nih kepanggil deui. Kisbay deui. Heeh. Dong. Lulus amat puasa teh. Semangat atuh. Lain jodoh ya, Mang. Maksudna naon nih? Si Neng makat, si Dudung datang. Halus lah, nges halus. Tadi aya si Neng di dieu. Ya Allah, kenapa Engkau tidak mempertemukan hamba dengan pujaan hatiku ya Allah? Si Neng geus boga pirasat buruk dong. Nyahueun bakal aya musibah. Lain musibah, Mang, tapi ngambeun bau pandan. Cara tuh. Bisa we bujambe. Mang. Hari lebaran mah poe deui Mang. Ya Allah, Dung. Geus nanyakeun lebaran deui wae. Puasa ge tara geus teu kuat lain. Hang buru-buru make baju lebaran jeung sapatu urung. Baju Spiderman ya, Mang. Bagus, ngelek wae maneh. Barata. Lain kitu, Mang. Ni dangukeun ku air ranjeun. Abdi teh can zakat fitrah. Coba kedeung di lebaran. Atuh lain geura nungguan naon deui emang? Nungguan beas berelek mun, Mang. Kontrol tuh magrib. Juga nunggu si Petra wae heuh, Mang. Heeh. Emang assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sep. Ceria amat teman Jamur. Alhamdulillah, Sep. Mang Jamur mah selalu ceria. Tah teu kos ieu kaduaan beungeut na karusem. Kontrol tuh, Sep. Di ka urang sih. Grim. Di ka urang? Gileud bulu. Kontrol. Biasa ya. Kunaon sih Dudung teh? Cara asik. Elegan wae urang. Alikah. Mendung dah. Bondong, orangnya ama gribe. Sep. Mang, mencucurkeun si Dudung yuk. Paul bisa nyengkol ka warteg. Bener oge, Sep. Ayo. Milu atuh ka warteg. Milu-milu urang tuturkeun si Dudung. Geus mengkol ka warteg, urang cegah. Cacing pita. Maghrib. Buru mana? Ayo. Di rumah, grip. Ayo buru. Buru, Sep. Anyar jam sakieu. Cacing geus daremo. Aduh. Eta roti puasa. Roti hiji we. Teh. Rotina hiji teh.
Dua Samsu dah dua. Kuat ini. Aduh. Ayam gandeng. Aduh, ayam. Yang ada roti luar. Kayak batu nyala nangua tuh. Gandeng, bener. Ese, mana mah ada kontrolnya tuh. Tepat dulu ah. Emang lapar, tangga lupa. Iya. Ayam, harga wae. Jadi memol ayam mereka. Buka ulah. Buka ulahnya ah. Kontrol atuh dong, elehan amat. Tanya warek nyemennya. Ayo. Isin atuh dong. Henteu, Mang. Sep nih. Ieu mah urang yang mere piaraan urang. Emang miara naon maneh? Berit. Berit? Mana teh berit teh berit. Tadi mah aya di dia berit. Berit mana berit? Tadi mah aya di dia Mang berit. Lah, berit. Era tuh kolot-kolot geus ditu. Naon sorry magrib. Eraeun eta eraeun. Untung urang teu jadi buka ieu, jadi bisa nahan emosi deui. Budak teh rajit bener. Leuheung ieu teh jeung nasi padang mah. Ieu jeung roti. Sebenarnya moal. Lumayan. Sep, ajarkan orang ngajinya. Ayeuna. Alhamdulillah, nu bener. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kedap. Innalillahi